ngadaweng. Isuk-isuk tong ngina saya teh emeh geus ulin. Nya heuh lamun geus ulin teh jongjon. Lain jot kieu nya arek ngomong ka Ijot. Ece teh ka dia teh kabur. Budak hayang motor anrok. Lah cek urang mah lain motor rok eta teh airok. Heueuh mah eta. Bapak ece teh jadi pusing, stres. Lah ulah dijieun stres mending dijieun sutrisna. Budak teh. Acik urang mah geus sih nanya HP anteng nempo ieu gin. Budak teh karunya, budak teh sieun stres, ece stres. Jadi kumaha tah? Jadi bingung ece teh ka dia teh. Cek emeh stres, budak sutris meureun. Jadi ece teh bararingung kumaha solusina. Nya ece teh arek pinjem duit ka Ijo teh. Sugan aya jang DP gitu teh motor anrok. Lah jeung DP motor airok mah diinjeuman ku Ijotnya. Aya Ijot boga duit teu neunan beas. Pan Ijotna sok boga geuningan. Aya eta ge Pinjeman ka ece daripada ece stres. heuh encan dibayarkeun eta ge jeung meuli beas mah encan. Jang DP Jot. Lah mahi meureun 3,5 sakarungan beas jeung DP mah. Lah eta we geus lah eta lah. Upahan dari pudang ke gering, namun gering leumeut teh maot, lamun maot eta kadukung meureun. Seksin eceuna stres, aduh. Atuh nelpon atuh ka bapana. Pan bapana di ditu teh keur pareret. Oh keur paceklik meureun nya, keur sagala marurah meureun di ditu teh. Lamun sagala mahal mah pasti dikirim duit lagi gede. Da cek ece mah panjana teh sugan teh anrok tadi teh. Hayang Cek ece teh hayang budak teh awewe lalaki atuh. Nya awewe nu awewe. Oh pantas disebut erok teh nya hayang hayang erok. Dibere erok ece, efek teh lain kokosodan. Da eta hayang motor airok. Oh, jadi teu ngarti dibere erok teh nya. Da lain. Jot ngomong-ngomong kieu di talatah tatangga heueuh. Naon tetangga? Lain kamari teh kan ece teh bese nih. Heueuh ece teh cager nya dibere kodok teh. Heuh pan ece mah tak cager seteh kamari ningku Ijot di bejaan. Lamun Ece mah teu nanaon tapi tetangga ece mah di bejaan geuninganan. Cenah ge dileg-leg eta teh si kodok teh asup ka jero. Tapi si kodok si eta teh isuk-isuk teh cenah disada wae unggal subuh. Naon anu disada? Unggal subuh teh Jot. Kok. Eta mah meureun anu kokokan teh meureun nu dihandap eta mah pastina oge lain kodok eta mah. Tage nyalahkeun ece nyalahkeun Ijot. Teu kudu disalahkeun eta mah urang pencet we atuh nu dihandapna moal sasada deui sok. Heeh engke wang ka ditu Jotnya. Urang tingali engke lah ka imahna coba. Da eta emeh oge geuningan bengekna cager. Pan emeh mah cager teh henteu di dieu meureun henteu hirup di jero mah. Langsung modar meureun eta si kodokna modar eta di jero. Di jero beuteung teh. Ari itu mah meureun teh modar hirup di jero teh jadi sasada kok-kokan. Kunaon Jot lewe hayam teh pencit. Kan eta geus tewak. Beunang Jot. Pas kep teh beunang dipencit ku Ijot. Meureun ece ngadang daging hayam menta ece. Teu janji ngadaharna oge da manu Mang Oding. Oh, kitu nya Jot. Ya, kemana? Geblag. Oh, dading. Susah Oh, dading. Ala, oh, dading. Bisit. Mencari oding. Teh mani hararejo kitu geuleuh. Tapi kan ieu teh ti baheulana ge hejo. Oh, eta teh geus bawa ti kodrat hejo. Oh, lain kengkeongeun. Tapi ece mah lamun ka mana-mana, ece make kaos cokor.
Oh, Ece si- buni. Jadi si cokor teh di kaos cokoran. Ece mah buni, makanya teh katempo batur. Heeh. Tapi lamun dina pipi kekeongen, Ece. Aduh, mana teuing meureun atuh era nanya. Atuh heueuh banget Ece. Tak ke Ece mah banget mah da kinclong. Ece masuk hungkul, bisa ditutup. Coba lamun ku Cokor mah nya. Ece misalnya Coba ayeuna ece eta cokor kengkeongeun tanya nih Hararejo eta lamun kengkeongeunna dina beungeut misalkeun atuh Ece era. pek teh ditutupan ku ece kitu eta kumaha mana teuing atuh meureun ti kusruk atau ti tajong nanya. Tapi Ece bersyukur, syukur nanti dina suku, kengkeongeunana nanti dina beungeut. Heeh, lamun dina beungeut ting taramlog meureun eta garareuneuk lah ka dieu tah nya meureun kabeh we garareuneuk si beungeut. Tapi tak Ece mah alhamdulillah dina suku doang jorena Ece mah. Heeh, yang penting mah asal beungeut we Tak Ece mah lamun herang. kita kikian we ning jeung ijot oge. Teh era. Teu era da eta cokorna di kawasan.